Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Abdi Nabila Aulia. Mas Abdi Arwani Ramadhani. Di dia rencana Abdi bade ningtongkeun pidato anu judulna Rumaja anu kalebet pergaulan anu negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka anu maha kawasa Allah Subhanahu wa taala. Sinareng salam mugia salamina limpah curahkeun ka paduka alam nyaeta Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap kulawargi sareng kan sobatna tabiin at-tabiat malah mandi redugikeun urang sadayana. Kalebaran rahmat sareng syafaat ti anjeunna amin. Saderek anu dipika hormat dina danget ieu sim abdi bade ngaguar ngeunaan rumaja nyaeta anu pergaulanna negatif. Ieu materi kedah rada digaungkeun pisan soalna seueur jalmi komo pamuda anu nembe ageung atau napi ABG lah anu ngacukeun masalah soal pergaulan rumaja anu negatif atau napi butut. Sapertos anu ku urang tiasa diperhatoskeun di zaman kiwari kahirupan barudak rumaja tos ngawitan robah pisan istilah nama seueur waktos anu kedahna dilebetkeun ku hal-hal anu positif diantarana nyaeta waktos bubar sakola anu kedahna diisian ku ekstrakurikuler ieu mah dianggo ameng memotoran nongkrong sareng rencangan lah nyesep rokok jeung sajabana. Sanes teu kenging ari kitu teh ngan eta kabiasaan pergaulanna tos kalebet anu negatif. Lamun tiba-tiba nilai akademik sakola anu turun, arurang oge anu rugi. Nya Kang teh tong dugi hilap karena kewajiban arurang janten pelajar ulah seueur ameng. Aya sabaraha hal anu kedah digaungkeun pisan. Hiji, minimna perhatosan tinu jadi janten sepuhna. 2, sepuhna anu papisah atau napi cerai atau napi broken home dan sajabana. 3, kurangna iman matakna minimal ulah hilap sholat 5 waktu. Amin. Henteu lemah iman oge. 4, wewengkon lumuk. 5, budak anu rada sesah dinasehatan kudu janten sepuhna. Mending ayeuna mah mumpung urang meurak keneh, hayu urang eusian masa-masa pamuda ku hal-hal anu positif. Contohna diajar guna ngajungjung bangsa Indonesia ka anu leuwih maju. Mugi-mugi manfaat kanggo kahirupan urang sadayana sakitu anu tiasa didugikeun ku sim kuring. Hapunten bilih aya kalepatan sareng cariosan anu henteu merenah kanu manah katur nuhun kasadayana perhatosanna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.